Sakali deui assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ya man huwa fi ulumihi kainun amin, ya man huwa fi izzatihi latifun, ya man huwa fi qadri hamidun, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat kali salam pamugia dicurah limpahkeun kajungjunan urang sadayana kersana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku diutus anjeunna ka alam dunia urang janten uninga mana anu leres sareng mana anu lepat. Ku diutus anjeunna ka alam dunia urang sadayana dina wengi ayeuna ngagaduhan harpan hadir ka ieu tempat dina raraga acara tasyakur nikah ieu teh nikah deui nikah walimatun nikah kulawargi akang di dieu. Mudah-mudahan ngahadiran urang sadayana kana ieu majlis kana ieu tempat teu aya deui gaduh harapan kahiji kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadua mudah-mudahan ku ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang sadayana minimal nu hadir diangken sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuku pribados divi hormat sadaya nu hadir utami sohibul hajat, sohibul maqasid anu parantos atanapi teu acan ieu nikahkeunana. Atos anu parantos nikahkeun putri sareng putrana dua kulawargi anu tos ngahiji teu aya deui panginten ieu rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nembongkeun syukur teh kahiji tanda jalma syukur tina nikmat nu dipaparinkeun ku Allah boga kabungah nu paling utami kabungah kulawargi akang di dieu teu aya deui bahwa gaduh putra atanapi putri
anu diurus dibiayaan ti aalit bayangkeun ayeuna dilepaskeun upami nu janten putra putrina dilepaskeun kaiji lepas katanggung jawaban secara agama tapi dak tara aya kolot kieu tara punten syukur ayeuna mah boga anak geus dikawin ku batur geus bebas moal ngabiayaan tara aya kolot nu kitu leres teu tara tapi bebas secara urusan hak adami jeung Allah Subhanahu wa taala maka pantes anu meunang berjuang timimiti di jero kandungan nu jadi bapakna nu jadi indungna babarengan ngagedekeun nu jadi putrina saatosna digedekeun nu jadi putrina tuluy disakolakeun tuluy boga pangarti tuluy meureun boga pengetahuan sehingga bisa milih jeung memilah mana ieu salakieun urang nu jadi bakal jadi gaganti tinu jadi bapa anu bapa bisa ngajaga kanu jadi anakna nya kitu deui nu jadi salaki kudu mampu ngajaga kanu janten bojona nu janten bapa bisa nganapakahan kanu jadi anakna nya kitu deui nu jadi salaki mampu kudu mampu nganapakahan kanu janten bojona boga anak awewe nepi ka berpikir memilih oh ieu pisalakieun urang teh ditempokeun ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal ditingalikeun akhlakul karimahna sabjabana ningali kana wajahna panginten dan upang heula namah meureun nu ditingali teh wajahna gitu ditingali wajahna oh aya resep oh aya bogoh oh aya daek sanggeusna kitu ditingali kana urusan anu sanesna naon urusan nu sanesna urusan kana akhlakul karimahna oh ieu aya rasa tanggung jawab oh ieu katingali tanggung jawabna oh ieu katingali kamampuhna oh katingali kanyaahna maka didinya tambah tina karesep nu eta nepi ka yakin dina diri urang ngan ukur ningali tina dohirna ngan ukur ningali tina kaayaanana maka nu jadi putri hiji jalma bebeja kanu jadi bapakna atanapi meureun sabalikna nu jadi bapakna nuduhan kanu janten putrina ye neng alus nama nikah teh kasih ieu ku bapa geus katingali sabab nu jadi bapa apal karakter kanu jadi anak nu kumaha nu matak picocokeun jeung saha nu matak picocokeun jeung nu jadi anak tah eta teh hiji perjuangan derwe akad pertikahan terlaksana saatosna terlaksana timimiti ijab qabul ankah tuka wajawaj tuka mahtubataka ibnati si anu bimahri sekian halan kobil tu didinya langsung nu disebutkeunana oge misakon golido sebuah perjanjian anu mana eta perjanjianana hak adami langsung jeung Allah nepi ka didinya setan teh ngariung kabeh setan teh ngariung loba setan dina waktu
akad pertikahan untung we teu kadeuleu leres teh eta lamun setan kaciri ketika akad pertikahan karunya meureun nu boga hajat kudu nyuguhan leuheung we eta setan teu milu parasmanan bayangkeun mun kaciri hiji kudu nyuguhan kadua kudu ngarerepeh itu kunaon eta setan wah didinya tekanan ti setan kanu jadi wali tekanan ti setan kanu jadi panganten ketika akad pertikahan maka pada saat jadi ijab kabul nu tadina ngan ukur kabogoh meureun jadi nu jadi salaki sah jadi suami istri si setan kabeh ngajerit pada saat itu gagal ieu perjuangan tina godaan sabab naon nu jadi bapa nyieun perjanjian jeung langsung jeung Allah Subhanahu wa taala logikana meureun kieu logikana ya logikana ceuk Allah teh kieu yeuh tah ku kami dititipan anak sok urus sing nepi ka gede sanggeusna gede toh serahkeun tu ka salakina ayeuna mah tanggung jawab anak anjeun ayeuna mah aya dinu jadi salakina maka punten kunaon ku Rasul diutamakeun padpar bidati din lamun rek milih pisalakieun lamun rek milih pipa majikaneun utamakeun tanya urusan agama. Di Kabupaten Ciamis 3 tahun yang lalu ada kejadian, Bu. Aya kejadian punten. Di mana aya hiji awewe bogoheun ka hiji lalaki nganon muslim. Tah nepi ka si awewena minta syarat ka lalakina. Pokona mah lamun hayang ka abdi kudu Islam heula, asup heula Islam. Saenggeusna akad pertikahan make hukum Islam 3 bulan sabada akad pertikahan salakina asup deui kana agama non muslim jadi balik deui kana agamana ngajak kanu jadi pamajikanana hayu maneh kudu asup kana agama urang nolak nu jadi pamajikanana tuh ceuk agama dirinya ge bahwa nu jadi pamajikan mah kudu turut kanu jadi salaki tanyakeun kana hukum agama dengan cara terpaksa nu jadi pamajikanana kufur keluar tina agama naudzubillahi min dalik. Makanya punten kunaon paingan Rasul lamun rek milih pisalakieun rek milih pipamajikaneun pangheulana tanya agamana naon. Ari urang mah kapan mawa naon leres teu boga naon kitu leuheung meureun ayeuna mah kitu baheula mah tara boga tatanya cukup we lamun milih piminantueun teh cukup ketika sasalaman ceunah eta ge cekolot ketika sasalaman tuluy leungeunna kasar sok langsung ditarima sabab naon wah ieu boga pagawean jeung sok daekeun gawe jeung tukang gawe kitu ayeuna mah ditanya boga naon penghasilan saku maha
rek dibere naon anak urang tah eta nu sok ngalilakeun kana rumah tangga teh sabenerna mah. Padahal ayeuna mah wah ibu bisi rek ngawinkeun anak ulah teuing boga naon teu kudu riweuh punten abdi tatihnya ieu kudu luhur tatih deui cenah. Ibu-ibu kan sok resep kanu tatih sanes. Leres sok sia boga salaki hek teu nangtung. Rek kumaha? Punten abdi teh nuju kirang raos janten cek dokter ulah seueur teuing calik. Nah, punten. Maka hapunten rada tatih engke calik deui calik deui amih teh cangkeul. Ieu teh upami kedah dibukakeun manehna tongong teh salon pasa tongong-tongong ieu teh. Ah ka dieu sote tos aya janji we. Panginten ieu teh bentrok abdi teh acara teh sareng di Bandung. Kulantaran kondisina nuju kieu milih nu rada deukeut. Ari sugan di Cikijingna teh di Parapatan di ditu tadi teh. Aregan teh rada jauh deui ka dieu. Anas ngami ayam heula cing teh di ditu. Lah cing teh deukeut ieu. Hapuntenna panginten aga wengian ka dieu. Da disangki abdi mah di ditu dan nunggulemna si Adi tah urang di ditu tuh urang naon ngaranna teh? Cidulang di dinya. Horeng rada jauh deui ka dieu keun bae teh naon si dang geus. Ieu nama. Hadirin nu sami-sami hadir. Geus nepi ka mana eta tadi? Oh, kan eta nu sok ngalilakeun teh. Kitu ieu teh lain geus teu hayang kawin mah cenah. Hayang. Ngan heueuh da kawin teh atuh sok we ieu tingali. Leres teu. Panggung sabaraha ieu? Sok tingali panggung geus sabaraha jaba panggung narijing tuluy sonna ieu arai nu kieu teh son arai bu ngaranna teh arai bu tah. Kunaon abdi apal da boga di imah. Gitu kan can pelaminan iraha mah abdi ngawinkeun budak santri ngadadak eta mah gitu kumaha cenah ieu ngadadak abdi mah teu gaduh naon geus cing teh kawinna di dieu pokona urang panggung boga son boga gitu kan naon ieu teh ngaranna teh nu kieu teh background boga pokona mah geus boga tinggal trap-trapkeun gratis pokona mah kitu ngancing teh ari bagian rapkeun nu kitu mah tuh naon ngaranna teh kembang nyeun pelaminan mah teu pati bisa urang teh geus we urang nitah ka tukangna geus pangnyeunkeun we teh sagede kitu da ngadadak teh bari di tukang pelaminan teh sesa da keur diparake kitu cenah aya pelaminan mah cenah di ditu ngan cenah wayahna keur terapkeun ku urang cing teh kitu ngan sing aya anu tukang nerapkeun kembang da teu pati bisa ari pas ditanyakeun teh sabarahaeun eta padahal urang nu nerapkeun. Gitu kan ngan ukur dipandu wungkul tuluy nyewa sabaraha eta saanu eta komo lamun jeung balandongan komo lamun jeung panggung komo lamun jeung son eta urang ka santri geus ngomong gratis. Oh diemutan punten lain ngahanjakal ngagratiskeun. Kahade oh paingan jalma lamun nu dipikir teh kawina da kawina mah atuh paling ge sabaraha samenit mohon sabab ku abdi sok di video teh gitu kan dijieun story dina Facebook cukup akan nikah mah samenit gitu soteh mun make bahasa Arab non komo lamun make bahasa Arab bari mas kawina leutik. Gitu jadi punten lamun rek kawinkeun anak ye heg mas kawina leutik mending make bahasa Arab. Sabab batur teu ngartieun. Siga gede we gitu kan. Mas kawinana teh. Maka abdi kantos da abdi mah tukang nikah-nikahkeun santri. Aya budak santri supir gitu ngaranna teh budak santrina teh tukang di dapur ngaranna teh awewena teh ngaranna teh Neng Oop gitu kan Neng Oop eta memenang bapana gitu geus cing teh kawina kumaha mas kawinan ku HP Oppo amih deukeut sia teh cing teh kana ngaran eta budak
Kitu danya sakedeung eta. Kitu pokona mah eta cenah kumaha naon cenah eta cenah mas kawina teu kadenge HP Oppo cek aing teh eta teh. Oh, cukup batur manis siga wah. Padahal make HP Oppo nu 1,5 juta eta teh. Kapan disangka nama? Oh, hargana sakumaha? Da mas kawin mah meureun kumaha ridho nu jadi saha? Nu janten bojona kitu kan sareng nu janten walina sepakat walina bojona ridho maka sah mesing make panitih oge jeung jarum pentul 8 Toronto. Kersa ibu di pasihan mas kawin jarum pentul 8 Toronton. Sing daek daripada emas 2 gram mending 8 Toronton jarum pentul. Sabaraha puluh jutaan sok. Mesing kumaha-kumaha oge. Tah urang mah sok ningalina teh dohiriahna. Sedengkeun ari nikah teh saur Allah punten. Lain urusan jelema nikah mah kade. Gitu. Lamun ayeuna nikah urusan jelema maka bakal tuluy loba pamilih kalah cekolot mah pipilih menang. Pakoceplak menang menak ulah nu becak aduh. Karunya sok ibarat tuluy we milih kalah ge hanteu. Abdi boga rerencangan sakobong sakelas ti mimiti sakola nepi ka masantren babarengan ayeuna kakara bogaeun budak teh umur 3 tahun kakara kawina padahal kasepna akur malah kasep si itu gitu kan malah kasep si itu tuluy meureun lamun pangartina akur dah saguru saelmu atuh babarengan. Kunaon maneh kakara kawin naon nu matak jadi pikiran. Heueuh urang teh cenah. Urangna hayang awewena embung. Awewena hayang urangna embung. Urang hayang awewe dak hayang kolot teh satujueun. Kitu kan. Tuluy mikir atawa sabalikna tuluy ayeuna lamun di absen mah lila atuh kalah nyaritakeun babaturan. Kitu we pokona mah nepi ka manehna atuh ayeuna ieu jadi cing teh ka saha ieu nu urang embung awewena embung ngan kolotna satarjueun ieu teh cenah duanana atuh geuning maka kakara cenah urang mah boga budakna da kakara cenah karasa ngeunahna deuleu eta cing teh kan kitu. Oh maneh meureun tadina hayang awe hayang kolot ieu eta mah urusan manusiawi. Nu puguhna mah meureun Allah can ngijinan lain nu eta pijodoheun anjeun mah. Maka ketika urusan jodoh mah ceuk Allah nage mun ceuk bahasa zaman kiwari mah hak prerogatif. Maka ceuk budak ngora mah johan. Jodoh urusan Tuhan. Sok ibu pikiran ibu daek naon boga salaki eta ti mana daekna mimitina gitu. Sok kira ti mana daekna mimitina ti mana poho deui jol-jol hayang we leres teh abdi we kapun bojo punten eta cing hiling cing teh mana eta urang rek ngaliwat ngalieu ku geuning siga geulis sakitu eta ai sugan lain jang pamajikan urang eta kitu ngan ukur sakitu padahal santri loba nu leuwih geulis aya komo ayeuna mah da ku setan dibantuan teh nu butut ge jadi gareulis ayeuna mah punten pisan kitu. Hadirin nu sami-sami hadir. Oh, urusanana di mana? Maka dina ayat nu tadi nungku nu maos Al-Qur'an bahasana teh min ayatihi. Naon ari ayatihi teh tanda
kakawasaan Allah. Naon cenah Bu? Tak jadi bisa hayang apal ibu kitu tak ieu teh lamun dina di pasantren mah ieu teh kelasna teh kelas ma'hadul ali. Mun di sakola mah ieu teh kuliahan Bu. Punten pelajaranana pelajaran kuliahan. Tah kitabna lamun di pasantren kitab tauhid pangluhurna. Naon khoridatul bahiyah lah jang teu ngarti jang heueuh teu kudu ngarti dah apal we wungkul ieu mah ngan naon anu bakal disebatkeunana di dinya dina min ayatihi teh tanda kakawasaan Allah. Urang mah ngan ukur apal tanda kakawasaan Allah teh punten kitu lamun ningali sebuah fenomena geus teu ngarti deui wae cenah bahasana. Naon cenah Bu? Fenomena ari fenomena teh kejadian luar biasa anu ceuk otak jelema moal kaudag. Kitu contoh sapertos aya banjir bandang ti luhur nu terjadi kamari anyar keneh di Bandung. Gitu kan eta longsor banjir bandang ti luhur datang ka handap di luhur eueuh laut eueuh gitu kan ti mana eta caina toy gitu tak saperti urang teu ngarti atawa aya tsunami cai laut naik ka luhur kitu jadi banjir padahal teu hujan ti mana eta tsunami teuing tambahna cai jadi keplok kitu ibaratna jadi tambah tak urang mah meureun nempo teh kitu ngan dina kaayaan rumah tangga teu dideuleu padahal kabeh ge kaayaan rumah tangga mah eta tanda kakawasaan saha Allah Subhanahu wa taala. Punten urang mah sok mikir teh tanda kakawasaan diri maka kana rumah tangga teh sieun we jeung sieun salaki di PHK tina pagaweanana langsung kana hulu teh kumaha atuh ieu anak leres tapi ayeuna mah ibu teu kudu sieun rumah tangga teh tenang sing tenang da urusan rumah tangga mah sakinah, ari sakinah teh tenang. Ayeuna mah mesing rek di PHK rek kumaha ge kudu tenang. Aya MBG. Leres teu? Aya MBG teu kudu riweuh ayeuna mah. Sok aya MBG jang anak keur sakola aya. Aya MBG jang ibu hamil, aya MBG jang ibu menyusui tuh geus pokona mah aya MBG rumah tangga ayeuna mah. Dalamun rumah tangga ayeuna situasi kondisi keur kieu ceuk presiden tingali. Kitu geura ari nempo TikTok teh ulah hayu we keranjang kuning. Ibu-ibu mah tingali berita sakapeung atuh sing aya pengetahuan. Ceuk Pak Presiden teh ayeuna nagara keur efisiensi. Aya Pak Kuwu tadi dia. Mana Pak Kuwu? Tah ibukunya taroskeun Ibu Kuwu. Gitu kan anggaran ka desa biasana miliar ayeuna mah ngaliliar. Kitu nu biasana sekian miliar ayeuna mah saeutik eueuh da keur efisiensi. Presiden wae ari efisiensi teh Bu punten. Duit saeutik bahasa Sunda nama eta teh. Ceuk kasarna duit eta teh duit. Kitu make we maka bahasa keren ami rakyat teh jongjon da teu ngarti. Kitu kan teu hafal maka bahasana naon? Efisiensi padahal mah keur presiden wae nagara wae keur efisiensi sok punten pisan komo urang rakyat kumaha teuing eta mun eueuh MBG
Ibaratna contoh ngertos. Tapi da rumah tangga mah punten nu mimiti tanda kakawasaan Allah. Maka sok aya nu ningali ibu teh sok aya nu ningali teu kaharti urang mah. Nah si eta daekeun atuh boga salaki nu eta gitu. Sok sia sok aya nu kitu nya. Sok aya. Ye. Kitu da ku Allah eta mah dibere bogona. Leres teu? Daekeun anakku Allah, bogoheun anakku Allah. Punten. Ibaratna sapertos kieu ceuk batur salaki ibu. Goreng patut. Ibu mah kasep pisan. Ceuk batur ibu biasa wae. Tapi ceuk salaki ibu mah panggeulisna pangnyaahna pangna. Kunaon eta siga kitu? Da mata celikna ku Allah dibukakeun jeung hatena Allah nu mukakeunana. Tah kur memeh rumah tangga mah kapan abdi ge baheula ieu mah moal ngadongengkeun nu aya moal ngadongengkeun nu sanes da teu apal. Abdi baheula ke rumah memeh rumah tangga mah mun rek apel teh disemprot. Sungit pokok baju nu alus. Huntu disikat heula. Ibu ningali waos abdi teu ayaan hiji. Ompong ngahaja ieu teh paranti nyontokeun. Kitu ditambal heula. Kitu ari geus mah rumah tangga. Sok bapak-bapak, sok disemprot heula. Tara nepi ka apal bau kelek. Leres teh. Apal sagalana apal. Dugi ka abdi saatosna gaduh putra dua pun bojo nembe uningaeun. Abdi teu gaduh waos hiji. Nuju bersin ngacleng. Pun bojo ku abdi teh dipulung nah geuning cenah eta ompong ti irah tiba heula. Kitu tiba heula da bisi mamah embung. Ayeuna mah geus puguh apal ompong. Kumaha sok ayeuna rek kumaha? Wios we narimakeun. Sabab jodoh lain urusan jelema, jodoh mah urusan saha? Urusan Allah. Maka punten ku Allah teh diraksa nu tadina teu bau teu apal bauna tapi da babau nu eta teh jadi tanda kakawasaan saha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok ibu punten pisan mun aya abdi ge upami nuju sareng euih pangaosan sok ngabagi naon we nu aya di bumi ka ibu-ibu itu darah teh atuh mun ngaraji teh cing teh ieu nini marandi heula ieu teh meuni ka ambe bauna tara marandi ieu kok tapi ku abdi teh diemutan naon kitu enya bau sote da eta lain pamajikan urang lain. Padahal buat teuing mah pamajikan urang teh leuwih naon? Leuwih bau, tapi ku Allahna teh langsung da ka urangna teh lain kalah beuki bau eta pamajikan teh. Punten, tapi bauna nu jadi pamajikan teh matak menggairahkan. Sok saperti bauna tarasi teh. Gitu kan eta teh kapan geus coel deui bari lada bari bau habak deui bari lada bari bau ibaratna naon sabab ku Allah dijieun eta bauna tarasi jang nambah nafsu makan. Awas jang nambah naon nafsu makan. Ari ka batur maka pamajikan batur mah bau teh geuleuh urang teh. Kitu. Itu mani pamajikan satu ieu.
sekali rek ngaji mah tuh mandi heulakeun kitu meureun. Tapi dah teu kitu ngahaja bauna pamajikan batur mah disengsrengkeun ku Allah teh bisi kalah daek. Leres teu? Tapi pamajikan urang mah lamun bau teh ku Allah teh diputerkeun channelna teh irungna teh kalah beuki resep beuki hayang. So gitu kan nempok we pamajikan batur kesangan. Nah kelek nanti. Gitu kan. Tapi nempok pamajikan sorangan. Ku Allah teh ibaratna. Oh najan teu make reksona oge ibaratna. Ditambah ngagairahkeunana. Enggal eta gentos acuk. Gitu keur dibuka baju teh keur diganti. Disensor da aya budak leutik teu nempokeun. Hadirin nu sami-sami hadir, maka naon nu terjadi dina pertikahan baik panganten anyar, panganten heubeul, panganten baru tut nu geus lila punten eta kabeh ge kakawasaan saha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang inget kanak ti Allah maka rumah tangga bakal lahir sakinah. Gitu. Bakal lahir sakinah. Lamun pedah naon ayeuna sok aya punten nya bunya gitu kan. Punten. Sok aya berpikir bahwa geuning ieu salah milih salaki teh. Da baheula mah teu kieu. Asa bagur pisan nyaho atuh siga abdi tadi huntu ge ditamal. Kitu dah hayang naon teh hayang ditarima. Lamun boga pikiran teu enak sabab nu diukurna leungit tina pamere ti Allah nu diukurna ladang sorangan. Komo lamun ladang batur mah da tadi nage embung urang teh kasih eta teh ngan ku kolot dibibita ek pangnyeunkeun imah jeung ek dibere anu mobil naon gitu kan pan geus teh imah dibere heueuh imahna geus ruksak deui mobil eueuh dijual berarti cenah kudu eureun nya ieu rumah tangga kunaon sabab menang lain menang Allah. Mual matak aya katenangan dina rumah tangga. Mual matak aya katenangan nepi ka iraha rumah tangga nepi ka kolotna ceuk paribasa. Kolot manaon awet rajet. Kunaon boga pikiran awet rajet. Sabab eueuh deui teu boga pikiran dina emutanana bahwa ieu teh jodoh salaki urang atanapi bojo urang teh ti saha ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dugika zaman sahabat Umar bin Khattab. Sahabat ieu mah gitu kan. Lain dongeng ieu mah, sejarah ieu mah. Gitu zaman sahabat Umar bin Khattab. Aya sahabat di zaman Umar bin Khattab keur waktu puasa, keur waktu puasa, keur sasi saum, kapan ari puasa tebu, dua nu aya dina awak urang teh, kahiji lapar, teu dahar, kadua sabar. Maka nu aya dina awak urang nu kudu ditahan teh dua, hiji nahan lapar, kadua sing aya sabar nahan sabar. Sing kuat. Maka gogodana teh eueuh deui. Datang ti sisi ti gigir nepi ka anjeunna geus rudet kunu jadi pamajikan cerewetna beakar. Mikir eta si sahabat ku aing pokona mah engke ba'da salat Id. Sabab meureun ari memeh lebaran di naon keur puasa keneh dicerai mah meureun kan gitu.
bisi unupang nyieunkeun kupat sigana teh jeung nyieunkeun opor kitu tah ba'da taraweh si sahabat eta mayun ka Sayyidina Umar bin Khattab aya naon kisana anjeun siga teh tadi cenah ka kami nu nungguan mohon abdi teh cenah aya carioskeun ieu teh urusan naon lamun urusan nagara isuk di kantor lamun urusan agama sok kajian di dia di masjid. Lamun urusan pribadi hayu ka imah. Urusan naon rek diomongkeun? Urusan pribadi ieu mah panginten. Ka imah atuh yuk. Ek isuk rek ayeuna datos teu kiat. Sabab geus teu kuat eta ku pamajikan cerewet beakar. Komo keur puasa eta. Maka dina puasa masuk tingali nu kudu ditahan teh hawa nafsu. Ari hawa teh Siti Hawa. Lalaki awewe eta. Awewe hawa mah di mana-mana ge. Tuluy keur mah nafsu ditambah deui hawa maka nu paling ngagoda dina keur puasa mah awewe eta nu sok keheulna sabenerna mah eta. Lamun tara pang masakeun jang buka mah jeung tara ngahudangkeun saur mah meureun kajen teuing teu boga pamajikan sabot bulan puasa mah aing teh. Sok geura. Eta sok dipikiran nafsu syahwat we. Dadatangna teh atuh ba'da subuh. Nya Pak. Sok geura. Atuh mun ba'da buka marada leuheung meureun kajen taraweh kana belah peutingkeun. Ieu teu kuat meureun kan kitu tas buka tuluy teu kuat ngamer we heula kanyat ibaratna da ieu mah atuh tas salat subuh kitu eta teh da teuing kumaha eta sok hudang teh eta si eta gitu kan mun ceuk bahasa bobotoh Persib masih Ramon Tanke anu hudangna teh eta pada subuh mana abdi mah sok taroskeun ka santri ka ditu lamun tas salat subuh tas saur tuluy salat subuh kitu kan geus bebeja ka pun bojo mah ek saren di masjid moal geuning teh di dieu lah geus moal balik sedengkeun ajengan mah sok apaleun hukum eta sok nyen geus apaleun hukumna ibaratna mun kodok kanyat mun pidyah kanyat meureun kan kitu bogaeun ilmu na oge gitu tah geus eta teh lulus pisan pas wayah lohor mah geus leungit sahwat mah leungit atuh da balawu cungur atuh ibaratna ari wayah lohor mah leres teu kitu torojol eta sok pinter pamajikan mah gitu engke cenah wengi naon buka supaya hoyong sareng naon mikir salaki teh meni pede teh asa hayang jeung sate ari hoyong jeung sate ari mere duit sakieu teng eta teh kana hate teh goblok ari sugan heuh mani naon nawaran tuh coba budak ke cenah hayang ngabuburit gitu kan hayu cenah ngajerog di imah kamari mah da heueuh cenah meureun naon eta teh hujan ayeuna tuh mumpung halodo cenah kitu kan ngajedog we kapan leuleus itu gawe atuh cenah pan puasa mah cenah kieu cenah kumaha gawe naon atuh ayeuna mah atuh kumaha ke lebaran geus dibahas tanggal 2 geus ngabahas baju lebaran kapan kade pokona mah lebaran mah komo geus deukeut can kade eta teh mana abdi lamun ek lebaran teh kapan komo abdi mah da meureun ustad ibaratna lamun santri teh balik lebaran teh ajengan mah terboga duit lain sok ngahakanan duit santri lain tapi meureun buruh ti Allahna lamun keur aya santri mah puguh di buruhanana ku Allah ari eueuh santri muruhan naon meureun ceuk Allah teh kitu boga meureun ngan teu loba mana eta abdi lamun bulan puasa jabat teu dahar awak begang mata ge celong gitu kan ieu teh yo sok tingali dina video abdi dina Facebook
Gitu kan. Nah, bulan puasa mah di dieu teh ya urat teh manteng atuh ka dieu teh ya. Ayeuna geus rada leuheung ieu dah. Komo ieu pengajian ieu ya. Ngarti meureun ke penitia ya. Heuruy. Gitu kan. Punten. Mana eta si sahabat ditaros ku Sayyidina Umar bin Khattab di bumi ka bumina aya urusan naon atuh maneh teh di jalan we di dieu ante cenah di bumi di ditu cenah deui mah urusan pribadi cenah pas asup ka bumi nyauran bojona Sayyidina Umar bin Khattab nyi ya etamu suguhan gantawang eta bojona atau urun sok calik sini dia. Sayyidina Umar bin Khattab tenang, geus biasa meureun. Gitu. Ditaros. Ya sok ngaleut. Buka we ku sorangan teh eta cenah eta naon ngaranna teh segelna ieu buka we ku sorangan. Itu kudu sopan ieu peniti. Tuh heureui cicing heureui sok itu. Punten. Sok eta cenah ku sorangan cenah buka cicikeun cenah kana gelas ku sorangan cenah teh kitu. Itu. Wayahna da nyameureun pamajikan urang mah kitu bisi sieun. Aya naon sok ngobrol ka kami. Ante cenah. Hoyong silaturahmi we cenah. Heung cenah ditarima silaturahmi. Pan tadi di masjid ngobrol teh aya masalah lain cenah. Ayeuna kalau ngobrol silaturahmi geus ditarima, sugan aya naon deui? Ante cenah silaturahmi we cenah ka dieu. Heeh pan geus ditarima silaturahmi teh. Sugan naon deui? Ante cenah silaturahmi we cenah. Gitu kan. Tah saatosna kitu panginten ditaros ku Sayyidina Umar bin Khattab teh sok aya naon anjeun. Abah wios abah. Wios eta mah heureuy nyontokeun abah. Aduh ieu ngagawekeun ka kolot. Atuh ari kieu mah jadi raos ka abdi nah. Tah keun heureuy. Tah saatosna kitu si tamu nu nuju namu teh nyarios ka anjeunna. Abdi teh kawitna mah bade curhat cenah ka jenengan teh ka dieu. Nya sok curhat naon? Curhat rumah tanggi. Naon kitu kunaon aya naon rumah tangga anjeun jeung pamajikan. Abdi teh cenah pasea wae jeung pamajikan teh komo eta cenah geus rudet ku pamajikan teh pasea naon cerewet pisan cenah. Oh. Tuluy kumaha ieu nah yang kumaha tapi cenah pas ka dieu cenah nembe cenah. Nguping bojo salira langkung cerewet cenah. Tibatan cenah bojo abdi tapi cenah salira mah cenah siga nu tenang-tenang wae cenah. Tara di kuping atau pitos biasa kumaha. Henteu urang ge jelema akur cenah. Kitu ngan hiji ayat Allah. Urang ditakdirkeun ku Allah dibere pamajikan nu cerewet pisan. Tapi alhamdulillah ladang cerewet pamajikan urang perusahaan urang maju sabab Umar bin Khattab sahabat Nabi nu pangbeunghar-beungharna. Tingali perusahaan maju anak buah jalan palinter pokona mah. Nepi ka boga ternak oge ladang cerewet tarurut ka pamajikan urang mah cenah. Ibaratna da sionon meureun balas kitu oge. Tapi lain nu eta utamana. Urang mah tara nempo kana cerewetna. Cerewetna mah tunggal detik ieu. Aya repehna keur hees mah. Gitu aya repehna keur hees keur barang hakan aya repehna tuluy keur ngaji keur salat repeh keur ibadah repeh tara cerewet soteh eta mah meureun balasnya tapi nu ditingali ku kami lain urusan cerewetna sok dempo nu jadi pamajikan kahadeanana nu meresan imah pamajikan leres teu Bu. Tarik keras cerewet. Nusok nyese pamajikan, nusok nyangu pamajikan, nusok ngurus imah pamajikan, pokona mah pamajikan.
Leheung nu eta salaki ge bisaeun. Ibaratna ngan palebah kudu nyusuan anak. Tah saur Sayyidina Umar bin Khattab kitu nyariosna. Palebah kudu nyusuan anak punten moal aya nu bisa. Abdi pun bojo ka WC budak gugah hoyong nyusu gitu kan dibebejokeun ku susu abdi kalah ngarbod. Moal mata kade kalah beuki tarik cerikna. Gitu tadi dinya caur Sayyidina Umar bin Khattab teh keun munu dianggap salah nangan ukur cerewet padahal mah meureun aya rasa kanyaah. Gitu kanyaah da biasana sok kieu eka mana ditanya pannya salah kita eka mana rek naon gawe naon tuh dulu ari geus gering mah. Leres teu angger we ku pamajikan nu yekeun ku pamajikan nu ngerok ku pamajikan leres teu sugan kieu tah deuleu salaki asup angin da peuting tas nguseup tapi dah we nguseup gitu. Tapi dah biasana geus kitu ayat Allahna teh euy. Eta teh lamun pasalakina tukang nguseup pamajikanana teh cerewet eta teh. Sok geura. Meusing kumaha sabab naon? Ada geus terlatih atuh. Sabarna teh geus terlatih. Kitu. Yeuh, ari nu tukang nguseup teh pan sorangan. Leres teu? Kitu kan sorangan dina handapeun rungkun dina liuh. Cek kolot pat liuh dina naon? Di leuwih mun di dieu mah di abdi mah liuh eta teh. Lamun leuwih teh eta teh tempat panyicingan juring cenah eta teh. Juring cai tapi nu tukang nguseup mah fokus kieu. Aya sorana naon ge teu didenge. Maka ketika balik ka imah ulah waka urusan pamajikan juring ge teu didenge komo ieu ngan ukur naon? Pamajikan hidup nguseup. Abdi apal dugi ka kieu punten nya. Pangheulana dijibir kupun bapak ya. Nguseup. Abdi teh nguseup gitu. Dijiwir abdi kupun bapak ka dieu sia cenah. Ari sia rek nurutan urang lembur cenah. Kumaha kitu cing teh. Urang dia maka beung tukang nguseup. Maka apal tukang nguseup di lemur teh kabeh oge. Pamajikanna apal, carerewet kabeh eta teh. Tapi biasa we gitu kan. Tenang we ta, da geus terlatih naonna sabarna, tenangna gitu kan. Sok kumaha-kumaha oge. Hadirin nu sami-sami hadir. Maka urang ayeuna bilih ibu bapak aya nu tos rumah tanggi sekian tahun, puluh tahunan. Tah utamikeun dina hate. Kabeh ge dimimiti akad nepi ka maotna malah nepi ka eueuhna salaki atawa teu boga salaki atawa karawin deui. Karawin deui teh nu ieu geus eueuh salakina, nu ieu geus eueuh pamajikanana. Duda karana ibaratna meureun kitu ceuk jentrena mah. Kabeh oge rumah tangga mah eta teh ayat Allah. Lamun lain ayat Allah punten. Abdi boga santri tanu ngulem si Adi. Ieu si Adi gendut teuing sabaraha kintal si eta. Pamajikanana leutik sagede sound system ieu ya dihijikeun. Kitu. Pas pangheulana tas rumah tangga tuluy nghareup ka abdi teh. Ka dieu maneh? Cing teh neng kadi gara neng cing. Ditumpakan teu maneh ku salaki. Muhun. Berat teu. Lamun lain ayat Allah pasti mejet. Leres teu? Leres teu? Sok lamun lain ayat Allah pasti pejet eta boga pamajikan begang salakina gendut. Tapi tingali ayeuna kalah ge kan
perutmu buncit cenah gitu. Dina laguna ge nu gendut mah sok naon ngaranna dipikaresep. Ibaratna punten ciri sejahtera. Ibaratna kitu lamun lain kakawasaan Allah ceuk syariat punten dicontohkeun kitu soteh da ka anak buah ibaratna moal kumaha da sok pikiran meureun kudu pamajikan geus cerai aing berat moal kala beuki enak we cenah kitu sabab naon ayat Allah maka lamun hayang tenang dina rumah tangga hayang sakinah mawaddah warohmah utami kenana nyaeta urang mah da dibere jodohna kusaha ku Allah bau nati Allah sengit nati Allah kasep nati Allah bager nati Allah pikas sebeleun aya bahasa pikas sebeleun di dia pikas sebeleunana ge ti saha ti Allah kitu punten nu hayang seuri aya rerencangan punten eta mah si rerencangan abdi teh kitu cing teh telepon cing teh tak pamajikan maneh ka dia ajak dahar cing teh kan kitu pas ditelepon ku manehna teh gitu ai di deuleu teh eta nomor teleponna eta geuning cing teh nomor teleponna saha ngaranna si pikas sebeleun cenah atuh cing teh geuning maneh nganggap kitu sia kasalaki teh pikas sebeleun cing teh ditulisan nomor telepon teh kitu bae we cenah kumaha urang cenah kan gitu angger mah rumah tangga jadi rumah tangga cenah urang teh oh sok so sweet cing teh so sweet eta teh subhanallah padahal punten pisan kitu kunaon masih keneh mempertahankeunana oh nu diingetanana das ti saha ti Allah subhanahu an khalaqalakum min anfusikum ajwaja maka lahir litaskunu ilaiha ketika hayang rumah tangga sakinah eueuh deui konsep nu tadi cara nu tadi emutan nu tadi maka bakal katingali ka rasa sakinahna katungtungna liqaumi yatafakkarun jang tapakuraneun rumah tangga mah geus sakitu-kitu dalamun lain ari tapakur teh kieu Bu mikir anu dibarengan jeung Allah eta tapakur gitu lamun mikir eueuh Allahan eta ngan ukur berpikir di mananya neangan duit eueuh Allahan maka bakal lieur maka sok aya teuing panyakit Bu anu parah penyakit stroke ngaran ta eta teh penyakit mikiran stroke balanjaan eta teh gitu kan gitu lain ngece punten nya penyakit aya ngaran penyakit naon stroke ta eta teh sok lolobana terlalu berpikir eueuh Allahan leres teh berpikir di mana yang balanjaan stroke balanjaan so gitu kan sesuatu yang tidak ada Allahan maka nanti akan menyiksa kepada dirinya kumaha oke maka lamun hayang berpikir nu disebut tapakur kudu aya Allahan oh urang teh mikir kieu contoh pusing ibaratna kieu
pusing aing dibere salaki kieu. Oh, da ieu mah salakina ge ti saha? Ti alokeun bae antep ke ku Allah ge dibere diselesaikeun. Kitu. Torojol we. Geus aya duit teh can, Pak. Oi. Acan, geus atuh meureun ceuk Allahna acan. Kamana we tadi cicing we di ditu. Oh! Atuh lain usaha kitu mah. Maka sabenerna mah ceuk Allah punten. Teu kudu teuing usaha da jelema mah. Mesin kumaha-kumaha oge. Asal hirup ceuk kolot bakal jeung huripna. Ja moal ge ku Allah dihirupan mun teu dirizkian jelema. Ulah waka kitu aya jelema di rumah sakit Bu ya punten nya. Jelema di rumah sakit geus teu ingetan. Dia asupan cai ti dia diburakeun. Tapi dah hirup keneh. Dibere keneh ta rezekina mah ku Allah. Ti mana? Tina infusan ka dia. Gitu kan. Rezekina diasupkeun selangka dia. Padahal manehna mah geus teu naonan, geus teu ingetan. Tapi nyawana aya keneh, rezekina mah tetep asup teu bisa kukumaha. Eta nu gering ibaratna siga kitu rezeki maknya urang anu masih keneh naon? Cager, inget keneh teu pati pede. Maka kasalaki nu paling pede mah hirup mah ulah teh gawe tenang aja dong we. Nguseup we. Ari nguseup mah aya keneh usaha menang rezeki lauk. Gitu kan. Sok asal hirup moal pati-pati Allah ngahirupkeun jelema lamun teu jeung rezekina. Geus patokanana sakitu. Sabenerna mah teu kudu usaha, cicing we ngajedog deui mah. Ngan eta pertanyaanana rek kuat yakin nu eta tawa ceuli nu urang. Ari salagi kuat rebing mah ceuli mending ngajedog. Aing mah teu kuat, heueuh usaha tuh. Sok gitu kan. Kuat aing mah sok ngajedog. Aya tatanggi abdi. Wah, eta mah. Pokona mah awakna teh leutik. Salak pamajikanna jongkung gede. Sigala tukang dijijing eta teh ku pamajikanana. Itu eta mah nepi ka ceuri ka abdi. Ji atuh ji cenah ieu aing tulungan cenah. Kumaha pamajikan cenah. Heuh kumaha pamajikan teh. Usaha ieu pan aing teu jadi cenah patani daki tinggal daki dagang tinggal hutang urang teh ka kota da urang geus ngalaman cenah. Ngan heueuh eta we diteleponan heuh da pamajikan mah sok kitu ieu cing teh. Ari ngajedog wae di suah-suah. Sina init, kakara init geus ditelepon geus tepi di mana? Ek iraha uihna jeung saha? Atuh padahal pan aing ngajedog cicing tak kitu aya pamajikan. Atuh aing kudu kumaha geus ngajedog tuh di masjid di ditu cing teh. Maknya ayeuna pamajikan rek cacarek di masjid cing teh. Eraeun cing teh teu meunang eprak-eprak acan di masjid mah komo gorowokan cing teh ari lain ngagorowokeun urusan agama mah cing teh kan gitu. Cicing di masjid di ditu. Keun we sok kuat ge aya nu mere duit. Lah maknya aya ari teu maling koropak masjid moal meunang haji ajaran ku sia cek aing teh. 2 poe sia ngajedog di masjid didinya lamun eueuh nu mere duit aing nu mere duit ka maneh. Cing teh kan gitu. Oh siap atuh cenah ari kitu mah. Cicing we di masjid geus 2 poe. Kakara terojol surangah serengeh bari seuri teuing manehna teh. Aya teu nu mere duit ka maneh. Aya bener heueuh cek haji cenah. Lain cek haji cek Allah. Asal hirup pasti direzekian da dianteuran bener aing ka masjid eta euy aya nu mere duit. Saha? Nu maot pan cenah kamari. Aing keur ngajedog di masjid eta aya nu innalillahi. Oh nyolatan bener dianteuran. Heuh bener batur ge akur cing teh dianteuran. Bet batur mah neang kitu ti imahna nyolatkeun heula. Aing mah pan geus nyampak di masjid. Tah kitu ngan heueuh cenah da saeutik. Atuh sing duakeun cing teh sing loba nu maot. Hadirin nu sami-sami hadir punten Ibu. Tah didinya pentingna kunaon urang kudu apal. Kana Al-Qur'anul Karim.
Gitu. Malah anu alus. Gitu kan. Lamun bak salakina katalar Quran. Pamajikanana katalar Quran. Gitu kan? Tuluy hei para sea salaki jeung pamajikan teh. Geus we make bahasa Quran. Engke ku tatangga moal disangka pasea, disangka keur ngaraji. Gitu. Tuh ari Quran teh bisa mah geus diajar bahasa Arab ya tuh bahasa Arab. Gitu kan, tabisi aya nu urang dieu nu sok ka Mekah gitu kan. Gitu tangke mah salaki ajarkeun bahasa Arab teh gitu paseana make bahasa Arab. Itu keur ngaraji batur mah. Padahal keur naon? Keur pasea. Ibaratna sapertos kitu maka kudu apal kana ayat Quran jeung hartina supaya naon urang ngarti oh enya. Terakhir kunaon urang kudu apal kana ayat Allah. Nu aya dina diri supaya urang teu jadi jalma ketika aya kakurangan dina kaputus asaan. Urang mah ayeuna teu reuas Bu. BBM susah. Kamarinya bunya bade ngadamel kupatnya. Hese gasnya bunya. Tak gas hesena. Gitu. Leres teh. Gitu. Nepi ka kumaha tu ieu. Kumatu iya. Kapan nyen kupat. Tah, punten. Ibaratna kakara gas hese wae geus reuwas. Aya pengumuman pan ayeuna. Pokona mah ti pamarentah, pagawe kudu WFH. Work from home. Apa arti hartina? Ngacedog di imah. Eta teh caricing garawe di imah. Gitu nu puguh nama sinapre ka kantor mun bisa jalan kaki lamun henteu make sepeda lamun henteu deui sok tumpak motor ngan didorong. Kapan abi hemat naon? Hemat BBM, hemat bensin. Sabab ayeuna bensin di Indonesia keur kakurangan. Stokna tinggal nepi ka bulan hareup bulan ayeuna tanggal 30. Lamun tanggal 30 perang di Selat Hormuz teu dibuka punten. Tah, geus nyingsieunan deui wae ieu teh teu kudu riweuh. Allah mah punten gampangeun. Najan carana nu teu dipikahayang ku urang. Ya punten abi rek teu sopan nya ieu. Rek nyontokeun ya. Rek nyontokeun geus teu sopan. Tingali ya ceker abdi. Kitu kan eueuh kukuan ya. Tuh tingali ieu teh sejarah we disebutna sejarah atuh. Sejarahna abdi trek ngecor bangunan gitu kakara boga keusik wungkul jeung korosok. Abdi teh kieu ka budak teh isuk ngecor. Poe Kemis rek aya acara. Ieu keusik jeung korosok ngahalangan. Maknya kudu diakutan heula ka ditu, tuluy rek ngecor ka dinya keun deui. Mending terapkeun di dinya. Naon nu eueuhna semen. Nganjuk tos teu tiasa nganjuk. Datos limit cenah dina kuota nganjukna. Halah. Berarti urang kudu turun tangan, nelepon ka bosna. Bos nganjuk semen, duitna keur ditransfer. Teuing ti mana? Sok ibu lamun ditransfer duit ku salaki ku ieu apal teu ngampungna duit. Toh keur ditransfer sing teh keur di jalan we pokona mah. Abdi memikir teh keur ditransfer ku Allah. Tapi tadi disebutkan ka eta nama bisa terpercayaeun. Percaya teh ka urang? Percaya geus nya sok. Tinggal mawa isukna teh der ngecor. Kitu kulantaran heueuh da semena meunang nganyuk. Bisi diaur-aur ku budak. Milu we urang kuring teh ngecor biasana tutunyuk oge. Eta keur naekeun aduk ti handap pegat. Si ieuna ngadupa kana tongong. Tuluy abdi ti tolonyong. Saenggeusna kitu suku kuku na kacabut
bolo-boran getih. Ieu mah cenah kada dicana ka dokter, dibawa abdi ka dokter, dipoto we. Di dokter teh pidu anak sakitu. Wah eta nu nga-inbox jeung nu nga-DM di rumah sakit mana Kang Haji? Henteu cing teh da geus dibawa deui ka imah, ngaralongok ka imah. Tah sanggeusna kitu burit torojol budak nu ditanggung geus maneh ngecor ceng. Alhamdulillah mung ieu ebot. Oh pan aing cing teh nu rek ngaju. Kapun bojo teh mah tadi nu ngaralongok siga ngaramplop. Aya sok cing. Taya bon mun kurang urang rek nelepon ka ditu. Mun leuwih kop jeung mamah buruh mukaan amplopna. Gitu. Alhamdulillah batian 50.000. Bangunan beres, teu boga hutang, leres teu. Ngan kuku di pikiran punten. Mun mikir kadinya urang teh nuju abdi teh nuju di rumah sakit teh atuh da di naon ari eta teh di Baal 7 kali ditojosna ge 7 kali nepi ka cek si dokter teh Kang Haji atuh cenah leupaskeun heula atuh cenah bagian di Baal mah cenah kitu kan naon ngaleupaskeun naon kolor ieu cing teh geuwat ieu cing teh kan kitu aing keur ngecor cing teh nya atuh da ieu cenah can asup-asup wae cenah Baalna cenah ieuna suntikanana cenah kan kitu ke di Baal 7 kali ibaratna urang nyeri mikir abdi teh dina hate Gusti nampi bener ieu mah kiparat kana dosa abdi tapi ieu nu dibangun jeung nu dicor teh ku urang teh lain ijang imah urang lain cing teh kitu ieu teh jang bangunan santri nu keur ngaraji makhluk Gusti nu keur ngaji ilmu Gusti na geuning abdi mani nepi ka kieu ieu diuji ku dampal Gusti bilih abdi teh sangem hapunten cek Allah teh mun ngomong aja dok pan sia boga hutang yang mayar semen. Gitu kan tapi kieu ku kami carana. Kitu eta cara teh teu dipikah hayang ieu. Leres teu? Teu dipikah hayang ieu cara teh hayang namah meureun. Mun bebeja teh sursor yeuh mangga Kang Haji yeuh ti abdi. Kitu. Atau lamun milih atuh ulah urang nu cilakana budak we saurang. Atuh meureun moal aya nu naon budak mah. Moal aya nu ngalongok meureun kitu ceuk Allah nate. Dugi ka ditelepon ku putra pun guru, "Ji kunaon ji?" Ah biasa cing teh lalaki, cing teh kan gitu. Kunaon cenah? Ieu cing teh kacabut dicabut tungkul kuku cing teh tapi alhamdulillah ayeuna mah. Etah dasarnya putra guru gitu sanaos putrana tapi dah heueuh meureun cing teh pirage atulah cenah kuku tuluy cenah dina indung sukul cing teh kapan cing kolot oge cing teh dicabut nyawa mah cenah dina indung sukul lain cing teh eta geus ngadeuketan ieu kakara kuku mana piduana ya lain kitu cenah ulah leutik teuing hate tempo sok cenah ayeuna curug suku aya sabaraha? 10. Nu eueuh kukuan sabaraha? Hiji. Boga keneh maneh 8. Bener teu? Tah tidinya abdi heueuh bener. Kitu kan. Nu biasana suku urang ieu kekeongeun ayeuna mah eueuh da eueuh kukuan. Eta geus dibere enteng dewe ku saha teh? Ku Allah teh. Ketika urang boga kanyeri cara nu eta mah ngarumas ka Allah teh tapi Allah nyieun skenario nu sangat luar biasa jang diri urang. Maka ayat Allah anu dibikeun ku kaayaan nu aya dina diri urang dina rumah tangga urang sing inget eta skenario Allah anu bakal dibikeun ka urang hal anu hade sanajan dipikir ku urang mah perkara nate teu hade. Aya tukang es ku abdi di openan. Usum hujan dagang es atuh Bu. Mang dia wah balik eta siap. Pasti diborong cenah. Gitu kan? Sabab cenah dina TikTok sok diborong wae ieu cenah. Paji cenah diborong ieu najis ceuk aing. Sika nu bugelo atuh aing ngaborong es usum hujan ceuk. Atuh naon cenah ngageroan? Ek nanya sia mikir teu.
Batur hujan ieu cuaca kana dagang es. Atuh Pak Haji cenah lain kitu ieu teh cenah urang teh tadi mah cenah isuk-isuk mah can hujan ieu teh. Ti imah mah teu hujan ngadonan urang teh ari di jalan hujan. Tuluy we cenah urang teh meureun ka dieu teh cenah sugan we kacirieun ku Pak Haji cenah dibeuli cenah diborong cenah kitu. Ayeuna di geroan mah geus pede urang teh cenah balik deui ka dieu. Sugan rek diborong aing teh rek dicarekan nya. Ada teu mikir sia mah. Lah atuh Pak Haji cenah borong we bae sok cenah dianjukeun bagikeun ka santri. Nah, ci santri aing nyarieun beuteung mung ci aing. Geus ka ditu mantok. Ek ditanya wungkul mikir teu cing teh. Ari kitu kajadianna mah berarti meunang mikir tadina ge da teu hujan. Gitu kan. Nya tuh ari kitu mah bener itu Pak Haji moal ci aing teh geus. Torojol mobil. Ngeng gitu. Hello ka abdi teh Pak Haji. Teu kacirieun eta tukang es. Gitu malah memehna teh kieu ka abdi teh atuh kumaha ieu cenah es aji Pak teuing teh apal tah balong aing sieunana tah bahekeun kaen ka balong ka dinya parabkeun ka lauk wah cenah atuh cenah teu lebar-lebar atuh jig jual ka ditu cing teh kitu ku abdi teh diuji gitu kan kawitna ari pas itu datang mobil hello ka abdi katubruk eta si tanggunganna teh bahe bener tah ka balong ceuk aing bahekeun tadi ge ka balong ayeuna deuleu bahe tak kabalong sia. Nya atuh cenah Pak Haji urang cenah hampura cenah. Lain maneh nu ngahampura urang teh puas tah cing teh. Maneh mah udah teu mikir usum hujan. Abdi teh geus eta mah nguji gitu kan. Kitu kejaba karunya. Sinu boga mobil eureun. Haji cenah. Hapuntenna. Ieu cenah murang naon eta. Geus we mang da sieu mah teu mikir ieu tadi ge cing teh. Usum hujan dagang es ku urang geus diulahkeun keukeuh wae tah deuleu diadab ku Allah ceng teh ditubruk we ku akang bahe we ka ditu malah memehna kitu tah dibahekeun ka balong parabkeun ka lauk mun nya aya es ngahakan aya lauk ngahakan es ceng kitu ceuk kalah gaya protes kitu nya wios we cenah teh digentosan ku abdi memehna teh ditanya ku abdi teh ieu mun payu sabaraha gitu kan jeung batina paling ge cenah 300.000 gitu. Maksudnya ku abdi gerek dibeli gitu kan. Tapi kata brak manten. Aing geus meuli naon. Gitu. Eta nu boga mobil. Atuh cenah wios digentosan. Geus emang Kang wios. Keun ku abdi. Ieu mah da tos biasa ieu sareng abdi. Lah wios we Kang Haji. Hayang digantian sabaraha Mang? Lah wios we. Bener ya wios. Nya geus ulah tuh geus wios cing teh. Gitu. Ieu mah cenah ala kadarna we. Ngusi welan dibikeun ka tukang es. Mang sabaraha eta mere duit itu si Mang itu pamit atos 500.000 ji cek sia tadi cing teh 300.000 ge geus batian nu 200.000 nu aing eta ka dieu cek aing oh embung tah jelema mah deuleu cing teh lamun maneh teh dieureunkeun ku urang moal katabrak mobil da lah atuh cenah ngajaran atuh cenah mere bati cenah sing rada gede haji ge eta mah hampura Mang tadi geus pokona mah jig balik ka ditu hampura pikiran dipikiran ku abdi jeung dipikiran ku si Emangna sami wae kitu kan saha sih nu hayang ditabrak ku mobil leres teu cek saneat geus moal payu ku ningali cuaca jeung kaayaan tapi Allah nyieun skenario najan skenario nu etakna punten teu sami sapertos naon anu diharapkeun maka wayahna ieu kaayaan ulah reuwas punten ningali ekonomi nuju sapertos kieu ulah reuwas tenang urang balik deui ka Allah mangga Gusti abdi nyanggakeun kaayaan abdi gaduh putra sakieu gaduh caroge sakieu kieuna make kieuna nya kamampuna sakieu-kieuna usahana sakitu-kituna mangga abdi mah nyanggakeun ka dampal Gusti ulah teuing boga pikiran kumaha teuing adahar anak urang isuk itu kan pun cenah MBG kumaha poe Minggu Sabtu Minggu MBG mah naon
Pere ibaratna punten ibaratna gitu. Sok kumaha lamun mikiran poe Minggu Allah mah gampilin. Gitu. Abdi kantos punten ngadongeng deui. Gitu. Mikir poe isuk cenah eta kudu boga beas da geus beak-beas. Ari isukna teh ditanya. Mang ieu beas bawa lah cenah cewek. Da anakna ge sarare eta benernya di pikiran nu tadina anakna sieun teu meunang gih bareng dahar. Tapi ku Allah mah diheeskeun eta. Itu budakna teh dinaonkeun? Diheeskeun sarare we budakna teh. Nu tadina kolotna sieuneun bisi menta jajan, bisi menta naon, harees eta budak. Gitu kan. Allah mah gampang, kumaha-kumaha oge. Maka sok urang yakinkeun ayat Allah nu mana wae nu aya kana diri urang dina urusan rumah tangga. Kabeh ge ayat Allah. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.